teh kieu-kieu teuing mun serba salah. Gablek salaki weuh kadaek. Erek ngejo beasna tinggal sakieu. Nyarek mahi gitu ieu teh. Mangkaning si goblok mah. Daang lagi moal cukup ku sapiring. Pagadagan kan ngajedog, jeung ngajedog. Ting kumaha. Ningali kenteng barolo. Mumual ngamekeun si goblok. Salaki kumaha nu kitu teu tanggung jawab pisan ka pamajikan teh si goblok mah. Erek maih kumaha ieu teh goblok. Heeh, ditingali-tingali mata tangga, nyake rumah tangga nyar keneh. Jelek di ditu, jelek di dieu. Ngabarang untuk ngasagara gede teh. Nah, ai kieu jeung kieu. Kana lakuwe misaban poe si goblok mah. Teu meunang mung. Kalah anak we renai. Usaha teu gablek. Saban poe teh ngan hayam jeung hayam. Tuh dalam mah tukang parkir. Mobil loba, motor loba, kebun batur. Dalekeun samun hayang ngalebok ku aing. Beas tinggal sakieu. Dilebok ku anak hiji oge mah sebeuheun sakieu mah. Da eta nu cocokna hayam jeung hayam si goblok teh. Teu ningali suluh geus bararea. Nya naon pagadagan? Koyak kieu ngan molor jeung molor. Heh, kurang patut. Aisyah mah hudang. Daleh ieu geus jam sabaraha. Aku kudu ditakwa mah ku aing. Naon atuh itu si goreng patut kayak geus jewetan aku tetangga. Nah, urang penting sekarona so radet ya denge teuing atuh gembay Tuh nya si goblok mah. Lajeng heueuhna molor keneh. Nih. Aisyah kurang mah goblok. Pos nu teu beuki nyatu we. bablah Lain bapak-bapak mah bisa teh. Lain udang mah. atuh da oke barahadeun kedeung opennya cenah lopeng dongkun gitu dia Nya dodongnya sia teh. Sia teh beuki ngalebok. Diurus hayang jeung hayang. Hoyak kieu can udang. Teh udang mah sia teh. atuh yang ngaganggu wae atuh tuluh keneh kenal udah gadang tinggal kayak ka Mang Isur ka rada berangan Ieu jelema hirup lain maneh teh. atuh sok kemana karep gandeng kayak Tingali beas tinggal sakieu teu hayang dahar. Hah? Eta ya mesti paraban can aduh. Geus paraban. Ini bare engrim ku aing. Engke sekalian aing engrim ku sia ngaraeuh nu ngahudangkeun goblok. Sok ayeuna mah atuh mun sia teh liar suluh geus beak. Heukeun we atuh da milikeun moal pahili mun asa riweuh era ku tetangga Ai pahili mah moal. Ai teu di teangan mah atuh rek datang ti mana. Oke sagedeung deui lah ngalah susu. Terus Eta gablek salaki. Teu euy. Teu inget kana beuteung pamajikan. Dasar si goblok sanurus tonyong teh. Si goreng patut sini taruh dah tuh ngekan bentar lebaran si pijen dan mata beli itu siapa Saudi aing jongjon ganggu wae temen teu boga mito hanya angeun jeung sawahna lagama aing si tinggalkeun sia padahal bikin ke anak sero tuh ganggu pisan. Saya teh mau udang rek molor wae nya. Lamun moal aing rek bunuh diri. Nya beb, nya ih. Si bedul ke jo eueuh. Naon ieu dengan sangut teh? Beuteung lapar Si jangkar kehead. Mana samal hungkul. Mana deungeuna atuh? Uyah wae eta Nah
Baringung kieu teh baru naon betul lamling molor deui Cak. Iya. Aya naon, Cek? Sampai ka dieu. Geuning Neng Ade, sok ka dieu aya naon? Cak, si Amang aya. Aya tuh mau teh geus ngidang mah. Arek ngajak gawe jeung salaki abi. Alhamdulillah. Nya sugana daekeun atuh. Ngan molor saban poe ge hayam jeung hayam. Undangkeun atuh. Ke ratunya Nya sok. si goblok eta kalah molor deui. Sugan teh udang kalau pindah kadinya molor deui kudu digebuk gue yang mah sugan kunaon tapi nya aku ieu ku aing kenapa kudu sarukeun jeung reungit mah setrum ku aing. Aduh ieu molor deui ieu Aisyah yang setrum ku aing sarukeun jeung reungit teu ka dieu atuh naon atuh naon atuh dengekeun aya naon bieu teh aya Neng Ade salakina teh ngajak gawe baik teh gawe kana bangunan daripada ngajedog wae mah. Mana Neng Adena teh? Sok tepungan ka itu. Aya naon Neng Ade? Ieu aya si Ati tah gawe ka Jakarta. Jakarta. Heeh, bangunan. Terus kumaha atuh? Nah, isukan initna. Isukan. Atuh kayak ka imah lah katan sialah. Heeh, ka itu tuh nya. Gawe bangunan sok rada setengah hate gawe bangunan sok sieun teu dibayar deui Leuheung mun ecreug manorna imah iniut gaya teh mantau kuat kajual paku eta rek mantau dari yang atuh mending daripada gawe bangunan mending ngalapiit jual ka barudak paling kolotan nu ngararamuk tapi gembay manehna rek ini nyamperkeun salakina Rek milu gawe teh. teuing atuh udah bingung apa nu ongkosna eueuh kudu kasaha atuh inyeun Jadi hayang naon ayeuna teh? udah angga kudu ku ongkos bari ge urang mah sabarna mah Korea da pas sok tara dibayar atuh gawe bangunan teh dengan sok apal meureun tara dibayar da anggar kudu di imah mah dihitung Pan ngaranna ge cobaan heula atuh. Emang nu teu heula teu dibayar keun sugan ayeuna mah aya milikna. Coba atuh jeung nginjem duit keur ongkos ka Haji Sidik Uang jual we budak eta teh sepeda si sajang aya meureun payu karek 150 mah. Piraku teu mah hijang ongkos mah. Ka Jakarta lain cenah. Bingung. Geus we atuh kieu rek ngalapiit we atuh jualan ka barudak daripada kitu mah karunya si budak eta sepeda mah lebar eta teh kadang-kadangan sia pan balik ti Saudi. Pan daripada maneh rek mangkat gawe keun bae masalah kenang-kenangan mah. Keun we dijual sugan we. Sok sieun pan jaba urang teh pan naon seusehan can aya baju sepatu jauh urang sok bingung teh sok mabok jauh-jauh teuing teh lain kitu-kitu teuing lain heuh da gawe mah urang ge hayang ngan can aya we atuh da gawe bangunan aduh ieu kumaha lamun manorna kan teu wau jeung manor teh kete kabur kumaha mun urang teu dahar di ditu nganyuk ka saha dawuh Haji Sidik di ditu mah kumaha lamun Jojo geus gawe teh melarikan diri we eta teh. Kumaha maneh mah? Kumaha lamun teu ngalebok? Kumaha lamun teu nyatu? Kumaha lamun teu Aisyah mah anger we ngasuh. Ayeuna mah urang nek kadu hayam heula sugan meunang doakeun. Ku mami kadoakeun. Oke lamun meunang urang kasih domar kaplak ka ditu jajan mami jajan. Heuh nya. Kumaha mah kadaek sama aing mah ngadoa mah rangah jeung suku tak kieu. Gadag sia mah nu puguhna mah. Loba we alasan. Kitu alasan kieu dicobaan teu nu pogo moal gadag sama moal gadag cuk rek anu hayam mah didoakeun ku aing si modar hayamna ayo jalu ngabar baru dati imah mah rungsing ayo ada
mami. Kabar heula. Doakeun nya sing meunang, geulis bager. Beungke lamun meunang ke urang jajan ke si Domar, doakeun we nya. Yor mantok sia nurus tunyung. Mabar sayang. Hayo we sayang aing mah teu perlu sayang, perlu uang. Hayo we nganu hayam. Ngalakui sia goblok deulekeun mun mau jumaah ku aing. Bang. Mana jagal kehet sen. Ieu saha nu ngabata di dieu. Batal teh. Nah, da eta mana mah. Kata si jagal kehet teh ngadoakeun teh ceureuh sia. Heueuh bisi jadi gawena. Aya calana tina sampah dipulung ada puguh teu gablek. Balik aing ti Saudi mah sagala aya. Eta da dipake ka itu ka dieu si goblok mah. Bapak si geus mantok deui si reung teh goblok teh. Nah eta beungeut keur mah goreng patut saya teh beuki goreng patut teh nama. Ayam ka mana? Cing inum dah. Kayak ayam ka mana? Cing inum lah we nama. Oh, oke lah. Tah, Wep. Naon ieu teh sopan kieu mah rese kumaha ieu nginumna. ai gelas ka mana? Pan sidik buras kumane dijualan. Oh, aya da todong tah. Gelas Heuh teu rumah sama teh jualan gelasnya. Aing sama. Hari geus ka saha? Kenapa kudu kasih saha heuh? Kudu saha nu diserahkeun ku aing teh saha? Da siam suka jualan gelas mah. Ya mang nginumna kudu ditangkon kieu. Sedota mana? Aya na mah kieu we hayam ka mana? Ya. Ka mana keun hayam? Oh, urang teh digerebeg ku Pak RT tuh di ditu. Gara-gara jangoli dilaporkeun. Cek aing oge naon? Mending gadag. Ieu ngaduh hayam. Tah ieu calana jang ini sia ngajangkor ka itu tah. Da eta beb, kamu mah terlalu banyak. Terus jadi pileureun Ka mana? Ongkosnya teh nitah gada gaing teh. Mana adegan ongkosnya sia goreng patut sia. Teu ongkos naon deui pan sidik teu gablek duit. Beas oge tinggal secangeum. Dua ku aing. Dibawa ka mana? Kan hiji deui teh. Ongkos. Heuh sagala digubug. Aya itu dijual, aya ieu digubug. Asal lieur rumah tangga teh ni awet rudeng. Semoga Anda penasaran di video selanjutnya. Nantikan cerita selanjutnya di channel Bang Tuen 28. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya sekarang juga. Oke, terima kasih. Hatur nuhun.